Hai guys, jumpa kembali dalam acara Tata Rucingan Edan. Review kali ini kita akan bidik si tukang kupat tahu Edan alias Mang Ewok Tea. Inilah si tukang kupat tahu Edan. Mang ulang gitu mang. Nah ya rokok dalam coklat lah tengah poe kieu mah. Nah, ramen tuh mang. Sepi. Nah, mau sepi. Sepi eueuh nu meuli lagi eueuh. Eta sasi bapak eta mang. Panco. Panganannya. Langanan panco mah. Sok atuh mang. Kuat kana lada eta mah. Kuat, Diladaan we eta mah. Sok mang. Gen wah. Tata rucingan cuma aja mang. Biasa mang tata rucingan deui mang lah. Sok ujang atuh ujang lah. Tarucinganana. Oh, naon? Si kanu duaan atunya. Si tata rucingan. Tata rucingan mah ieu. Cingkul naon sok kanco. Mang tahu. Kucing ngaringkuk dina dingkul. Mang tahu? Kucing ngaringkuk na dingkul keur heeh. Salah. 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 Halo. Naon atuh? Kekepan kumaha. Dikekepan bayeuyang. Lucu. Jadi mah ah. Jadi tarucingan mang. Naon ari ini rag-rag surak. Mang, Jagoan tah mah. jagoannya. Nang aja. Barang bang larang. Oh barang bang larag. Lain. Atoheun. Bisa lah meureun. Berpewot teh. Rag-rag di. Rek aya anu aing boga bener. Kota mang loba pelangan anu teh mang. Pelangan loba dengan kota mang tuh. Saraya tinggal Mareuli tinggal. Pasir geuningan pelangan mamang alhamdulillah. Tapi ulah ngarasula mang Mantap tinggal. ge ulah ngalasula mang teh. Ubang ariu ngumpul. Seueur jeung pelangan. Lieur hulu. Turunnya mang sing pajeng.